Sor kadinya. Tobat ampun teuing. Hanya 8 orang ya. Dan ada tim pendukung lainnya Betul, 4 iya. orang. Oke. Kalau belum lengkap dengan band segala macam itu bisa mah. Lebih diminimalisir Diminimaliskan. saja. Betul. Baik. Bapak Ibu tak mau menunggu lama lagi. Inilah Carok Calung Rock Spesial.
Ngadonek nginjem duit si eta mabok kena hari koperasi. Lamun adanya komandaan siapa yang ngabaris? Tina urang dulu kan dulu geserek nagihan maneh mah. Ari urang mah kumaha anu panggedeana urang mah. Panggedeana ka ditu nya milu. Ah, si eta. Komida. Komandon deh, komandon. Komandan siap bro ngabaris. Ngapain? Oh, jadi ngabaris. Berjejer. Oh, menjair. Menjajer. Ngentep surut atuh gitu. Nah, eta ngentep premi. Kudu disiplin orang teh selaku generasi tua, generasi muda. Isi ku pasek. Tah, asep. Isi hiasnya apanya urang teh. Urang teh kita hiburan. Ada kudu nama ada anak muda, intinya. Ya. Tapi dalam teh Ciladak yang tak seni, di mana nih Selesai aja ke sekolah agar rekan seni mah. resep wae. Si resep ka awewe. Udah berkolot resep wae. Hari eta mah. Siap. Gitu lah tuh. Lancang kiri gerak. Naon jeung ribut aja teh. Ya, mana karena naon geus nyekar ribut ka. Pindah Aku udah bari lagi rencang kiri eueuh. Astagfirullahaladzim lain. lamun masa maneh awak siga tarantawan. Nah. Lamun erek pengen kuat teh maneh kudu make rifting. Dia rifting dengan tukang beca aya jeung ngerifting gini. Pindah hadiah mana hadiah tak motor gitu nah gitu kan aman tadi gitu mah nah itu tadi atuh so Siap, gerak. Lancang kanan gerak. naon ari mana sih lo kan ribut jadi masih apa Kalau segede itu. Bang bengkel. Iya, mana masalah. Jadi itu benar pindah ke tengah. pindah ke tengah Anu dia sama cek penderitaan. Mana saya dicetol tadi? Cetol kiri, cetol kanan, balas. Siap, gerak. Lancang kanan kiri gerak. Aduh, Ayo guys, sama Wadi. salah ada mana yang jadi komandan tanya kan komandan ya sok aja. apa baheula menteri keamanan nepangkeun Jenderal Wiranto Wiranto siapa datuk maringi. anu penting masih gak oke Jadi dipikirkan dia. Jadi urusan wae. Maneh jadi komandan di Bali. Brigadir Joshua Itu kan kecamatan ah. wah buka tuh Era di Gunung. benar Omeh keciri ke ieu na Pikir-pikir ya itu urusan wae jeung urang. Luhur. Luhur ka dieu luhur.
Jadi jama pendek. Mana hayang jangkung hayang. Turunkeun we. Ayo mana hayang jangkung. Hayang. Batak kuda pia. Baiklah ibu yang kurang. Ya, dengek. Kumaha? Dengek. Ari jadi komandan orang mah kudu menyesuaikan diri. Mam. Apa yang geus sesuatu? Urang teh siji di Bandung. Ari di Bandung. Bahasa naon di Bandung? Parahyangan. Heeh, parahyangan teh sebutna Bahasa Sunda. eta anjeun komandan kudu bahasa Sunda. Ini mah siap gerak bari. Program pemerintahan. Heeh. Jadi hari bahasa Sunda. Ngabudayakeun bahasa Sunda, sunahkeun kebudayaan. Siap. Jadi hari siling teh. Naon sih? Siap. Di mana teh jadi komandan? Jadi komandan. Tapi ku bahasa Sunda. Siap. So, siap. Keras. Hari Naon lagi? Ya. Aduh, Gusti coba mana? Naon? Aneh. Makanya nyawa tukang gajamu bisa menjauh di taheras. Apa salah gua? Naon? Apa salah gua? Naon salah gua naon? Pandina pacaran teh aya. Siap pula itu. Disunahkeun beras kabeh. Siap betul. Mana mah kana negatif bae. Ibadah di taheras teh heuras. Siap. Kalau udah mau cari ada harcam. Hari heuras. Siap. Hari heuras teh kudu aya sabab jeung musababna. Melihat sesuatu orang. Pan ieu mah Pasatrum orang. pan ieu mah PDP ngaran. Ya mau nu guys, mau berapa nu merasa jodoh. Siap. Siap lah. Beras. Iya. Logotor. Sama. Bisa dewan. Dengar tiketnya logodor. Kumaha ngrokok deh ya. Pak tadi geus beras. Logodor lain can lupa. Imam. Ongkol cicing di Bandung teh bahasa Sunda. Urang mah lahirna da 2012. 2012 eta jamot panjang. Apa lain mah meninggalkan dunia hitam teh. Jadi ke dunia putih ya itu. Satu kap bulan tu boe. Mentong sih. Siap. Logodor. Siap. Republik. Naon bisa teh. Republik kaharepkeun curug seeutik. Bahasa Sunda kuat ka kieu etan. Kaharepkeun curug saeutik. Iya. Nama cerobohan sakieu-kieu ari panyari kono ge sakieu. Tegak. Nah, tinggal isi di lubang buaya kan. Ya, ini kan Wiranto. Republik. Siap lah. Siap. Kumpi. Naon Putih. Babukeun saeutik. Babukeun saeutik. Siap. Asa Mana tentara sudah kieu. asal bahasa Sunda model kieu teh. Ayakeun orang hasena. Siap. Kumpi. Kumpi. Naon? Colokeun kana irung saeutik. Alah. Gusti, aya pemain militer sudah. Ari jadi komandan lain gitu. Aku mah tutuna lamun kieu terus. Lapor ya. Apa sampai tos politik ya? Siap. Tos politik. Wal dupik. Naon deui eta teh? Walku ala keruk saeutik. Abi tos teh kena ukir. Siap. Ya teh saeutik wae. Kayak macam makan barang nahan teh. Siap. Dupik. Naon putih? Cabut saeutik. Sabut. Eta mas. Tinggali mana tiga naon. Ya hibit kali sudah cior. Nu ieu mah siga awug. Oh, wih, nggak tahu. Becak we. Jauh. Siap. Terakhir. Tak letik. Naon? Tak kalau saeutik. Ayo. Mana rek naon nih? Keula rek naon heula.
Ari balik dari komandan lain gitu sih. Kumaha cik? Ari kurang jadi komandan. So, Mana jadi komandan? So. Kalah. siap. Saat komandan? Kurang. Iya sih. Komandan sudah. Presiden teh ukur komandan. Siap. Aja, Mah. ari komandan mun kudu di baterai anu pernah Kudu baterai. kasih siap. Tukang senang hidup gitu. Ser. Mana? Ari Suganda tadi mah tangkal kali. Bukit terakhir. Patio Manaha. Siap. Gerak. Itu di komandan dari rumah takleti. Cumir. Nah, cumi Komandannya kudu berwibawa. Ayo ayo rok rumpi. Komandannya kudu berwibawa. Nah itu juga urang. Saha kami teh saha? Mengenai kita selama 30 hari 30 malam. Kamu sane kamu tuh. Mana orang karena diamuk mana nih mah? Siap. Gerak. Hadap. Kanan. Woi. Urang bodoh. Hadap kanan kan dia. Kan dia lain. Siap. Potong gerakan pas Ibrahim. Hadap kanan kan dia. Baik, salam baik berserang-serangnya era kabeh. Siap. Lah. Hadap kanan. Tangan ke depan dua-duanya. Asik. Marilah kita jaga kesatuan dan persatuan di daerah kita. Sini, pecet. Hadap. Stop. Maneh ngeuna sia toplok dipijitan dari aing sanu pijitan aweuh. Nah, bisa nyebut Maneh nu sia di mun ngeradeun. Nah, kebelah kieu. Urang Si belah. ngeunahan pijitan nu belah dia. Ka belah dia. Toleh ka belah dia. Kenapa kabeh Banyak kabeh men. Mangga sudah. Wajah Pak Kieu sekali. Cuk. Aing mau soraan. Hadap kiri. Kadia. Tangan ke depan dua-duanya. Sini pecah. Naon geus sebutan? Si goblok. Ini stop deh wae aya enggak? Aing hari nu mencetan saha eueuh wae. Lah udah mencetan. Nya hayang Tukang kenal mah takon kenal murah tuh kita. Pindah ke tengah. Hei, siap. Orang mah dak mana? Punten anak kuntil buta hoyong dipencet. Siap. Iya. Hadap kanan kiri. Gerak. Tangan ke depan dua-duanya. Gerak. Sini, pencet.
bari lagi tuh hayang teh boga model gitu. Loba keneh awewe ge. Urang teh dalam rangka dirgahayu ke-75 Koperasi Indonesia. Adaptasi koperasi di era revolusi industri industri 4.0 Titik nol. dan society Selesai 5 menuju koperasi modern. era Kamari urang teh tos 17 Agustusan tahun 45. Teu kudu makean atuh. Di kampung orang kali sore ini di orang kali di bawah 17 Agustus. Hari Agustusan di bulan naon? Agustusan bulan naon? kumaha mang Ngaco sih nama. Dina kaera ge hari Agustus tah bulan Januari sih. Terus ganti. Kemarin tahun 2020 demikian ku begitu dibuka teh Januari. mengalih hasil tina koperasi Tah, aya UMKM kan singkatan. singkatan tina naon Singkatan teh. nah singkatan nyawa Ya, ari singkatan teh singkat ieu SMP. Sarua jeung UKM. Naon dari SMP? Ari SMP sekolah menengah pertama. Bener SMP sekolah menengah pertama. Tanya teh UKM. UMKM UKM SMP teh sekolah menengah pertama. Lamun UKM teh nyaeta sarua jeung SMA. Hari SMA naon? Sekolah menengah atas. Bener eta mah bener. SMA sekolah menengah atas. Hari UKM naon? Eta pokok. SMP, SMA sarua jeung UKM di singkatanna. Bener Sarua SMA. jeung KUD. Hari KUD naon? Popoe unyil dengdek. Bener bae yang penting menyambung. buta ngomong teh anu ditanyakeun teh UKM Tah eta. Tapi lagu mana teh mengahakan sekolah. Dengan eta aya di nya ukur mana gawe da video. Pokona mah Itu aya, UKM mah singkatan. Sakna. Mane nyawa tuh UKM. Heuh matak menyakeun ke naon singkatanna UKM. Tah tanyakeun ka si bewok tah. Wok Naon nyawa UKM? naon bade nanyakeun deui Kamu urang tanyakeun mah naon UKM. naon? Ingat ka Jawa urang mah UKM teh. Yang wali bangan. UKM usaha kurung manuk. Mana malu bawa maka saberakeun Ya, sarwa we mah dari singkatan mah pernah ya dengan sok aya dina iklan aya. Aya. Kapenoan. Kapeno. urang nyaho Naon? kapeno kapan perempuan nolol Cek ari ayeuna. Wah, naon? Bodrek. bodrek nya bodohnya teh Malaysia. Bodreksin. Bodreksin. Nya bodoh, nya torek, nya eksin. nya bodoh Sih gitu bener. Nyamoron we eta mah nu ponok dipanjangkeun. heeh Tapi lamun nu dipanjang diponokkeun mah marieur. Satu jadi nu panjang di pondok kan jadi nu rengket gitu tah. Contoh sebagai kantor urusan agama disingkat tahun. KUA Benar. Nyahoan we. Jawab kami atuh ari nyaho mah. Kantor urusan desa. KDS KUS, KUD. KUS ai KDS nama kepala desa pondok desa KUD. KUD. Kantor unit desa. Ayeuna naon deui nya anu babarieu. Kantor departemen. Kandep. Kantor wilayah. Kanwil Kantor jutawan. Siapa mah kan aja kan jero wae. ada urang mah spontanita Orang mah nanya ke kantor eta we mana pikiran ke mana wae berarti salah. apa lain urang mah nurutan didinya pasti dipanjang di pondok Panjang nya bener eta jawaban angka. Cik, mana nu bener naon cik nu bener? Kantor departemen, Kandep. kantor wilayah, Kanwil. kantor jutawan. Burayot. Udah di harus
Terus saya pokoknya namanya dalam rangka memperingati hari RI Koperasi lah. Koperasi ada sarua ada tapi tidak naon kan baik tidak naon. mudah-mudahan koperasi Indonesia utama anu sing sejahtera. Atur para pengrajin-pengrajina, para berkarya masyarakatna sing makmur. Nah, lanjut. Mari lihat kemenangannya. Ulah diharap wae ieu tadi pamerkeun, memperkenalkan produk ngaliwat masyarakat ieu teh. lain kudu tingali beuli nyanyi deui ayeuna mah. Nyanyi. Terus ngabahasa nu kitu mah masalah pejabat. Kesejahteraan rakyatna. Bisi salah. Ya, kurang mah bisi salah. Nu penting mah pejabat sejahterakeun rakyatna melalui koperasi. Ya, orang teh ulah panatikan. Ya. Di naga kesenian mah ada lagu Sunda, ada lagu Jawa, ada lagu Bali, lagu Batak, ada lagu lain orang mah Indonesia NKRI-nya. Sok panatikan di rumah neraka lagu masyarakat, nanyakeun kesenian jeung budaya. Contohna budaya Kiai Prayana, ari keur basa koma irama dengan bala teh, ari penduduk Indonesia seberapa Indonesia teh? penduduk 135 juta Panaya laguna. aya kumaha Ayeuna mah leuwih. ayeuna mah Ayo pangulangan nya ke Tahun barat 28 135 Oke. 135 juta penduduk Indonesia. Siap? sok Sok. Nah, ya. Siap? Siap. Yo. 3 4. Teng. Dari badan suku bangsa Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bali, ada Bugis, Lebut, iya Rangina. Calabria, Bugis. Bugis. Lo berani banyak sih, berani. kan ada harun segala lupa udah ketun cilok di 7 balian kumane Ya, sebutan segala Iya tekor nyaritakan tentang kenaikan ragaman bahasa Sunda ya, bahasa Sunda suku bangsa. Lupa tengah Bugis yang atur. Ajaran Yesus. ya da meureun salah Naon ngomong suku? tah make suku cenah geuningan Ada suku Sunda, eta suku Jawa, suku Bali, suku Minang. Nah, siapa? Suku Jawa, suku Batak, suku Parsi, suku Meja, suku Romeun, suku sukunya berat suku Richard, sukuan. Jangan ngarusak kuku batur mah, makanya kalau di pernah eta kalabu kadang ku Oma Irama dicarekan Mas. Kalau rusak lagu ada Mana teh nyaho Oma Irama saha? hah Oma Irama apa tuh? saha kitu Uing teh 60 tahun, Oma Irama 70 tahun. Jadi uing ka Oma Irama teh lanceuk. wah Lanceuk uing Oma Irama teh. asa teu percaya tuh Mana bisa percaya tinggal di Napura tanggung jawab ya. jauh Mana ada percaya dengan dia. Lamun mana itu Oma Irama teh mana teh di Pondok Bambu. Ayeuna keur nyanyi di Bogor di Masjid Oma Irama. Tanya ke Oma Irama kan ya. Mang Oma. Oma nyuhun Roma Irama. Dupi Bang Roma kenapa sering nabina Kang Nang Bima ti Buringan Carok. Ngajawab. Oma Irama ngajawab. Kumaha ngajawab? Tahu tak?
nyanyian benerah. Akhirnya orang menyanyi. Ulang ngerakeun. Wow. Dari setunggal. Pan tadi suku jauh. Pasti lupakan suku Jawa Barat. Iya ya. Pan tadi sebutkan berbagai macam suku Bingkai Katunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Akhirnya orang nyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Nyata daerahnya di daerah Betawi. Di Betawi. Di Betawi. Anu pakai semua. Pakai pais ketek. Iya ya. Akan telepon cerita. Iya si jali-jali. Ada Sunda. Kamu ke Israel dari ya tamah. Menjawabnya. Sore tanda tinggal itu. Pakai sarena. Alah, eta ngeunah. Mana orang aya lagu nu make enjot ngeunah. Siap. So, lu kira apa tekniknya? Tereng. Iya si jali-jali. Jawab dia. Sore ramcot encot. Cuma cek Orang Ini dia si daging jadi. si jali-jali. Ini kan daging tadi. siap. Jadi si daging Jawab dong. Sore ramcot encot. sore ramcot enjot. Mari ya begitu malah. Siap. Sore ramcot enjot. Itu siap. Sore ramcot enjot. Itu benar. Siap. Saya cekap. Cekap sakitu. Cekap. Siap. Sore Ini loh seperti nyanyi tadi. Penyanyi heula. Begitu merowek, cuk. apa kira? Teng Perawai. Merowek, merowek, cuk. Ya. Iya si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak mengapa sayang. Asik, asalkan tuan sekali hati. Asik. Lagunya enak. Capek sedikit. Asalkan tuan. Oh, maka soreram na mana soreram di kemenakeun. Ari kunaon biar sing gede. Ari bieu lagu naon Mang Aceh? Lagu teh kudu teh soreram jot. Ari abdi namanya naon? Ini nyama pun jot-jotan rukul. Baik kana aing. Ayo wae. Sok sia mana nyanyi ayeuna sok. Bisa semuanya nyanyinya. Gadis desa. Bingung aja. Nyanyi tadi. Armenya Gadis desa. nyaho. Tadi tiga zaman baheula. Nyaho urang. No, ini. Namun aku cuis. Dina jawabna kurdieu. Gadis desa jawabna maona. Mana teh lagu cuis blues. Tadi cus atuh beuh. Naon? Cus blues. Ya. Gadis desa. Aceh mate, aceh berat kumaha? Suara hiji dua tilu kan deh. Heeh, suara hiji, Suara hiji, suara dua, dua, suara tilu. tilu. Iya. me. Gadis desa. Kita cek mana? Kan cek kuing kumaha cek sararea. Maona. Cek
kumaha. Cek maneh? Gadis desa. Kata cek maneh. Cek urang kumaha? Maona. Siap. Jadi cek uing mana. Hari cek mana gadis desa. Gadis desa. Jawab bisa. Maona. Cek uing. Hari cek mana? Gadis desa. Cek uing. Maona. Kata cek uing. Namun uing diganti ku maicin kumaha mana. Kok main cantik mau. Sok siap. Maona. Acar terdengar ke musik. Gadis desa. Maona. Gadis desa. Maona. Ayo perhatikan ada tuh. Mana salah tadi? Gadis desa. Palingan bulan. Cek uing besok cek main mapulan. Hari cek mana kumaha. Cek uingnya. Yang palingan iya biasa baik. Pada biasa saya Biasa tak kumaha lah saya. Oh hamar baru gitu. Iya hari nyanyi majang. Ayo nyanyi saurang. Baik jauh kemana? Jawabannya Dekrono tong nyawa backsound dah. Apa? Ayo Omay kamu nyanyi di tukang masuk aja backsound nyawa backsound. Backsound suara dari belakang. Salah. Back soundnya nyabelek nyokosot. Hah? Ayo cari suara dari belakang mah ngikut. Kalau bener kira aya dengan kira guna teh lagu make backsound. Oh make backsound. Nah. Lagu ini dan misalkan sebaik teh domba teh di Parabah. Mana jawab? Kukuring. Jadi jawabannya kukuri itu Nah, gampang. domba teh di Parabah. Kukuri. Domba teh di Matian. Domba teh di kanan. Nah, kita dong. Palingan udah diwing dari lu rasanya marah. Dari kamar dari rumah sana. Dari rumah orang. Nah, malas sudah mas. Tenang, nomor udah dari rumah sana. Ya. Pokoknya mah jawabannya seperti dia. Kukuri. Iya, jawabannya. Domba teri Parabang. Kukuri. Domba teri kandangan. Kukuri. Domba teri matian. Kukuri. Lila domba betul. Kumane. Jawaban analin kumane. Usaha kukuring. Jawabannya. Ya saya sama. Ulah kumane kukuring. Gitu jawabannya. Siap. Domba teri Parabang. Domba teri kandangan. Domba teri matian. Lila domba betul. Kumane.
gitu ay. Kukuring lain kumane apa dia teh atosnya Salah dia mah. Domba teh di palapan, kukuring domba teh di mandian, domba teh di kandangan. Lila-lila domba rana. kumane Kukuring nih kumane. Coba teh kukuring nih Buat kumane. siapa sekolah siapa mana? Lain teh nyakola salah jawabanna bagus. Apa di pejaan mana sekolah? Sakola. So, kerasa So, nyanyi. sekurang teh kieu. Domba teh di palapan. Bener kan? Kukuring terus enak. Domba teh di kandangan. Kukuring. Domba teh di mandian. Kukuring. Lila domba reuneuh. Kumanes ya. Kukuring bagus. Kumanes dah. aduh perlu mengajarkan atuh ieu nya aduh tolongan ya Pak Cep Kukuring main kumanes. Ya mana baik kumane kempek rek kumane masih belok sih Sok sing bener jawabannya. Sok iya. kudu beres Jawab benar siap. Untuk benar di untuk benar pemiluan deui maneh. Siap. Domba teh di parapan kukuring. Oh, benar siapa? Domba teh di kandangan kukuring. Oh, benar. Domba teh di mandian kukuring. Lila-lila domba rana. kumane Ini kumane teh. cek bae tadi tong dilawan materi beusap sih So, ari mana itu tuh kado mak boga. cik tanyakeun ka So, domba teh di kandangan, kukuring domba teh di mandian, kukuring domba teh di beredahan. kukuring Lila-lila si domba teh neuneuh. kumane Nah, kumane. harus kuduna Kukuring. kumane Kumane. Bener, euy. Ayo ada bahasa Sunda sama Ah, benar. Dah, kita mau. iya ari lagu nu karisma lagu baheula aya lagu Mairama lajanna da ieu situasi teh ke di PIP tapi kan ieu pada aya kan lagu dangdut sakali mah lagu ieu nya Piano, mari main begitu. Saya udah tanya. hah Saya udah tanya nah. Si itu. Si kita. Kan baik. So, Yang bisa ngawur dewa. piano cek kemana buat ah? iya sekali deh Kurang tahu saat itu. Dua serang itu dah. mari main piano nah sok kan baik kita udah pemiluan nah sisa piano main piano jadi jawab ditanya Pak Guru yang ini apa namanya dokter risau nah begitu ya siap sok Pak Guru yang ini apa namanya kaya si Pak Guru yang ini apa namanya Pak Guru yang ini apa namanya Pak Guru yang ini apa namanya kamu mau nanya ke awele Ah, geus kumaha? dada Wah, kurang tuh Pak mola. Guru yang ini apa namanya Dah. Pak Guru yang ini apa namanya Pak Guru yang ini apa namanya
Pak Guru, yang ini apa namanya? Pak Guru, yang ini apa namanya? Pak Guru, yang ini apa namanya? Tong asa-asa, tong hararese ulah sok ngalidik teu bener ka budak. A ceuk A, B ceuk B, bedakeun. Nu ieu marmot. Ya, Kang Dadang, dikarenakan memang kita ini cukup banyak kepentingan ya. Kita di sini sengaja supaya tidak bosan. Artis masih ada dan sementara nanti kita kembalikan dulu ke Bapak MC ya. Karena nanti kita akan berlanjut sampai malam. Sementara kami istirahat dulu kepada Bapak MC atau mungkin nanti akan digabung kembali ya. Terima kasih. Silakan kita kembali beristirahat dulu dan kembali ke MC kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.